bakal panggih jeung hiji zaman Quran kari tulisanana nu ngaji kari haleuangna nu dakwah kari ngocoblakna tapi kajahatan bakal beuki meuweuh tereureureuh silih serang silih paehan silih bom dunya ayeuna panggih jeung ajab terus urang sararete bakal panggih jeung hiji zaman Quran kari tulisanana nu ngaji kari haleuangna nu dakwah kari ngocoblakna tapi kajahatan bakal beuki meuweuh tereureureuh silih serang silih paehan silih bom dunya ayeuna panggih jeung ajab terus urang sararete bakal panggih jeung hiji zaman Quran kari tulisanana nu ngaji kari haleuangna nu dakwah kari ngocoblakna tapi kajahatan bakal beuki meuweuh tereureureuh silih serang silih paehan silih bom dunya ayeuna panggih jeung ajab terus urang sararete bakal panggih jeung hiji zaman Quran kari tulisanana nu ngaji kari haleuangna nu dakwah kari ngocoblakna tapi kajahatan bakal beuki meuweuh tereureureuh silih serang silih paehan silih bom dunya ayeuna panggih jeung ajab terus urang sararete bakal panggih jeung hiji zaman Quran kari tulisanana nu ngaji kari haleuangna nu dakwah kari ngocoblakna tapi kajahatan bakal beuki meuweuh tereureureuh silih serang silih paehan silih bom dunya ayeuna panggih jeung ajab terus urang sararete bakal panggih jeung hiji zaman Quran kari tulisanana nu ngaji kari haleuangna nu dakwah kari ngocoblakna tapi kajahatan bakal beuki meuweuh tereureureuh silih serang silih paehan